namanya teh abdi bagi ka dieu teh dijajab ku pribumi kasepuhan ti kampung ieu nyata pangarsana Mang Ade Upay teh geuningan. Oke lah orang ieu ketangkeun ka baraya sadayana. Nah baraya lah biasa ritual saat asan barang damelnya kumaha ada tos tradisi tos kebiasaan kayaknya urang ge acan barang damel mah geuning kedah sarapan heula meh aya tenagaan gitu tah. Pedonya mantap. Alhamdulillah baraya tak iya pangarsana Mang Upay teh kumaha damel. Alhamdulillah. Dia selaku sesepuh di naon ieu teh kampung naon ieu teh? Kampung Wangun. Nah, penuhun karena pojongan ieu. Wilujeng mudah-mudahan lancar. Amin. Amin amin. Mun ayeuna naon kumaha ya? Insyaallah aman dah. Aman. Aman. Ya, satu nuhun kan deh. Iya. Wilujeng. Kalian lah baraya. Meh bagus. Caian bisa diinum ya. Ubah. Mahal itu. Campur untuk campur. Itu tuh. Tuh baraya tembokeun caian lebarah. Bener. Buat yang paling hot. Lina wah seger. Segar.
praktis baraya. Palupuh yang amparan lah kabeneran loba awi tempokeun pengkeureun seueur kieu awi nya. Leresan itu kabon teh anu pun uak nya. Uak entur alias uak nabatur. Tadi mah caian nya. Ada dewa ya gitu. Yang iya biasanya mah obat alternatif air bambu. Mau dipakai sih. Loba daun sawo biasa lah rada indah. Explore bararaya menjelang maghrib kurang ngalah cai teu mau galon makan plastik we plastikannya bari rek ngisikan ngaliwat. Coba tangkal sawo jeung tangkal koneng tuh. Kameramen jadi sejauh mata memandang baraya tempokeun kebon anu wantur nu wana batur aya cengek aya cabe aya sampo. Wah ieu mah moal susah ya kira ge turun saeutik ka Lebak terus nyampa kebon warga kepala itu kebon awi tuh nuju di ala tuturusna mau kirim keun tuturus yang Bonteng yang Paria yang Waluh makmur lah. Indonesia memang hebat. Jangkrik tinggal hanya akal di kangna lamun jaluna ya dikukut ya. Wah bener tangkas sok di mana ya jangkrik token ya datos wawartos anu gaduhna nya aya sengang bayam liar lah mun urang mah. Nah baraya persiapan ya ngaliwat ya pakai rempah-rempah pilihan terbaik macam poken pantos aruninga panginten aya salam aya sere biasalah pados rawas lah kita yang bener ieu we baraya sengang teh sengang si bayam liar. Wah anu kamari komen naon cenah saung ya. Oh saung cenah majarkeun teh tiga keranda mayit abi ge sidikeun namanya emut eta teh. Asli. Rewas ya.
Ningal komen eta nu kamari tiga keranas, nah aduh bener kapikir oge nya. Dengan nonton pisannya. Nuhun pisan parantos komentar, nu parantos masihan sarana gitu nya. Nu parantos like, nu parantos subscribe. Ada hilap, pantang terase. Ditampi. Ikan baraya ah. Nah, goreng heula bala. Pokeun hade. Wah. Lep. Pai dia neng. Pai dia jang. Tah, gitu. Goreng asin baraya ah. Asin kawes aduh kabentrang asinan dua hiji ewang ya. Bur. Sambal tajwid tinggal ngarenos. Nah, ya terakhir baraya ya. Oseng bayam atau oseng sengang bayam liar lah. Sambal tajwid. Aduh. Kudu boga personal branding atunya. Tiap-tiap channel teh. Sangkan teh nurutan batur, bae batur nurutan urang mah. Palingan baraya geuningan parantos asak ya. Kira aku udah piangurkeun ya saya we ieu mah. Anu tadi teh geuningan asin tawes, bala-bala. Tah. Bala-bala. Sareng ieu ya. Oseng bayam liar. Sengang. Teu hilap sambal pedo lah pokona mah. Lanjut. Pedo. Tidak boleh. Tapi baik. Yo ya. Alhamdulillahirabbil alamin baraya kegiatan demi kegiatan dan ieu parantos rengse waktosna istirahat lah urang rerehkeun heula supados jag-jago ringkas ya, urang istirahatkeun awak urangnya ku carana nyaeta kulem heula ngahaturkeun nuhun kanu parantos komen anu parantos masihan saran kritikna diantosnya papunten boh bilih aya cariosan atau napi naon anu teu sapukana manah lah sada silih hapunten lah wilujeng patepang deui di channel Camping Sunda 356. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karumios. Penuh ah.